lana karratan fanatabarra'a minhum. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kama tabarra'a minka tabarra'u minna kadzalika nurihim ayatina. Kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma Bismillahirrahmanirrahim. Idz tabarra'a. Mana ini? Pas. Idz tabarra'a dina waktuna lulubaran. Alladzina kajaran Innalladzina tijarma-jarma taba'u an-nusukum wara'ahu binari-nari yasiladina tubuh al-adaba kana wa taqta'at yang surat bikin kasiladina tubuh naon al-asmabu wa qala jeung ngaromo saladina jalma-jalma tabau anu nuturkeun Yesus. Law anna lana lamun suksana pada tetep boga kuring arotan ari kembali arotan ari balik dari dunia pada baroka maka bubaran kama tabarohu seperti bubaran istilah minat kadarika tanya kudiri iuri dinalikeun jeung kasiladina insyaallah amalahum kana pirang-pirang amal lahir siladina
syaratin anak-anak alayum kaya sukabe wa mahum jeung dari siladina eta original keluar minari. Bismillahirrahmanirrahim. Idul tamarro'ah dina waktuna bubaran saala dina dharma tudimu anu dituturkeun ieu siladina minaratina bidana dharma sahawan warau jeung naringal ieu siladina tudimu ala adab bakal siksa wa taqatu'an jeung pegat naon asbab pinang pirang sabab wa qala jeung ngomong saladina jalma-jalma tabau anu nuturkeun ieu siladina law ana lana lamun sagara teboga kuring karotan ari balik di kadunya patabaru amam kare lulubaran kuring hum ieu siladina tubiu kama tabaru seperti lulubaran ieu siladina tubiu minati kuring kadalika tanya kitu deui uli ningali kanggo kaya siladina kabeh Allah subhanahu kabeh asarati ngabarikeun kana langsaan alaihim kainu kabeh wa ma hum jeung garinu kabeh tabil kharijina nu kaluar menari dina neraka. Tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'amul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna
jalma-jalma anu dituturkeun jeung anu nuturkeun jaga dina poe kiamat bakal silih sedekeun cek nu dituturkeun alias pamimpin pemerintahan nuturkeun aing cek nuturkeun anak tanya anu ngajarna ka aing baheula ngajarna ka aing dina nalika azab katingali siksaan karasa intinya saling sedekeun rumana jadi ngajak yang pertama ibu ani saya berkurang turun ngajak dan kata silih-silih sedekeun antara nu ngajak pamimpin jeung dipimpin nuturkeun jeung nuturkeun aing mah aing bae kapan baru halus mana karebut ayo kon eta wah belum tuh awan masuk ya kembali kalapa ekonomi tangan naik aing nu majaga di dieu jangan kana poe dieu suitan lah betul minta mungkin di handap belum kalapa orang kapan belum seakan apa kalau jadi malah narakan nanti ini kalau pernah hari kapan ini juga orang kayak opan pakai debut dot orang tiang teh naroyuk ada yang jauh mangkoler si amat tengah main bukan tanggal sahur pantesan anu ada berbeda ketemu saya opa ditinggal kan apa ngantuk yang gara-gara dong kalau pengen itu rasa opa nah di mana geus menang azab mau menang siksa katingali siksa karasaan ini ya sehingga apa nyane sih mau ditanya ka aing malah kalapa ih sang tanya aing turun aing anu turun aing buat yang mau minta ngajak ngamaring kalapa maka turun aing nyane mau ajakna atuh ari nyaho mah aing mah teu salah lamun turkeun da hayang nyane tuh aing lamun turkeun itu nuturkeun aing sorangan bae cing bae aing nuturkeun itu kan malam ini kumaha bae diajak kana apa bu katanya aneh aing mah nuturkeun teh aing iki buat tarapana mana batur nah id tabarro alladzina tubimu ketika orang-orang yang diikuti alias pemimpin ingin mencuci tangan, ingin bebas dari orang-orang yang mengikuti jalma-jalma nu dituturkeun pamimpinna nalika hayang dicuci tangan ti anu teu ieu mah teu nyaho-nyaho iraha wa ra'ul adam ketika melihat siksa ketika merasakan adab wa taqaddam sebab bari putus sebab-sebab anu bisa nyambungkeun naon sebab-sebab anu nyambungkeun teh silaturahmi kapan hari di akhirat geus silaturahmi geus aya eta bebas we geus masing-masing geus karasa masih bisa minta hayang bebas nu ditagih hayang naon bebas
pamimpin hayang bebas dinu dipimpin oge sarua kumata cek nu dipimpin kita maling teh wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanattabarra'a minhum kama tabarra'u minna sebelum kita maling lamun teh mah wing boga kawasaan wing bisa balik di kadunya wing moal tidak aing moal amun ini berada di kupasan musuh balik kalamun aing mah punya ieu moal aing geus kanyaon ge mah subhanallah tanggung jawab jeung dosana kita maling teh yang cuci tangan seperti mana geus seluruh barang cuci tangan ayeuna dina poe ayeuna mung nampa dosa aing dosa namun teh makmuli di kekuasaan Gusti Allah balik di kalamnya moal untuk kenyang moal anjakal emang anjakal tuh ayo yang teh enggak teh dunia anjakal teh masalah itu dah yang bilang ku ayo mari istahan tak pikir-pikir ayeuna coba saya buat teman yang baturan di tempat-tempat lah dan kemah di akhirat bakal ditahan dulu ditoplok dosa semua wadaek masing-masing itu ketika merasakan azab ketika siksa sudah datang mamana mung ditoplok dosa teh siang mentah ku baru dia rasa kumpunya nih rasa kumpunya kalau ini yang kita ini saudara siksa mohon saya mendaik air wajib kita mati nyane nama maksa ayo masih nyawa salah kalau nuturkeun ini nama maksa juga bukan ayeuna punya nih sieun cuy nya kai oh sieun nya galak ini penyesalan ya lain kamu aing balik ke dunia moal lain mau dunia moal ada moal bisa balik ke dunia lagi saya merasa dosa kalau yang menang siksa barang-barang ini yang anjakal kalau berarti kita baik kita salah ada belum betul tidak salah baik anggap dosa nama kebagian apa lu yang bukan motor atas mana atau lu kata bisa diturunkan pada motornya coba karena jadi aja tetap dosanya ke bawah sana maka bawa menang adabna masaru apa daek kalau berakhir karasa penyesalan luar biasa anjakal menang sisa sampai yang nuturkeun anu salah ilmu dituturkeun anak sarua menang sisa bari mung teh mane toplokkeun anak aya cuci tangan dina dosa nuturkeun sarua jadinya anjakal nuturkeun tak nuturkeun zaman saat ulah naik baru kurang mali kurang main kurang macam anu lalu hayam nikah ini kan hayamnya sok ada yang istiq kuat ayo asal bae kuat sok ayo asal bae ini istiq kuat tapi geus kuat ayo diadu-adu bae kuat kayak begitu kuat ayo diadu kemudian wapan sampai kuat berani malu berani kita itu kami salah tetap musalah untuk nanti bunga nanti kita blok sama angker hayang masing-masing kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Allah ningalikeun karena amal-amal masing-masing dikembalikan karena laksana karena dia kabeh menyesali perbuatan menuturkeun anjakal nuturkeun dinuturkeun oge sarua hanjak wa ma hum bi kharijin minan dua dengan itu sempat keluar dengan anggal di neraka oh bisa jalan keluar anggal dua-duanya terbaik asupan neraka mau bisa keluar nuturkeun asupan neraka penyesalan luar biasa hanya
obat kurang kita bawa karena jadi itu maling ada baturan yang maling mangker ke bawah goreng aja orang kopi dong ada hak baturan yang maling tetap bakal kalau pantesan yang baturan yang kurang maling kita bawa karena jadi itu ada halal dan maling tetap ke bawah goreng biasa bermain di taman bunga walaupun taman bunga harus baunya akan kita bermain di taman musik pandai musik walaupun tak kena api asap berbeda terkena kita udah mulai taman bunga karena di dalam tengah buah tengah bunga tengah kembang pasti sengit-sengit memang abuan udah mencicipi pandai besi asap pandai besi dong hari belum kalinya sana yang terkena api pasti asap-asapnya mah terguna belum waktunya sana jadi mana minyak wangi asup pakai minyak wangi pasti sulit non sabuna tolong kali banyak dia hal itu meli tema meli ada mau nawar buka enak karena aja mau meli kali kurang asap puluh mah tadi ini enak beli nggak nih wah enak ada yang nggak cocok padahal mau meli teh oh biasaan kabeh 10 botol mah balik ke sini teh ini sana jangan mau dikit ini di jalan di sana jangan terima minyak kulin atau minyak pasti sengit balik ini toko minyak bukan kabeh 10 botol baru sempat konser kali ini ya enak ini apa ini enak ini habis enak tuh boleh nih enak nih beli nggak nih jadi ya bisa botol tadi sopan kabeh botol kasih hitam mah balik yoi jadi buka duit yang sini teteh buka duit laporan cobaan bantu asli ini aslinya tidak ada aku aslinya maksudnya bang aslinya ini biar dulu sobat asli mau ya nggak obat nggak mau mulai subur mandar obat pasang kayak itu apa ya ayuhan nasukulu mimpilah halal yang berbeda pada terjadi syaitan innahu lakum Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad